topeng apa pendul Karawang. Oh iya ya, Ulang selamatan heula. hiji, Selamat topeng. dua, Selamat para wiyaga. tilu, Selamat bapak hajat, ibu hajat, sekeluarga. opat, Selamat para undangan untuk bisa ngucaketna. lima, Selamat para penonton tua anom lanang wadon menak sakabe. genep, Selamat para pedagang bibit baso pangsit bubur kacang kahuna oge. tujuh. Sadayana teu diwiji-wiji. Selamat tuker sareng tukang kenong ditingali sarangna jenong ngeloyong deui Kak tukang kecrek percis Gatot Gajah ngopi wae. Heuleuh ngopi wae itu Kang Kecrek. Ngopi wae, Pak. Heeh, meuni geus hideung. ulah tuluh Mang Jawa. Pulan. Rasa kulegreg dina wangi ieu ieu. Kunaon gitu, Pak? Urang teh ditunggulan ku para kesepuhan sadayana. Penyanyi nyawa. Meuni kalaropak itu penonton ngarongtot. Eta kalidinya eta. Urang ge ulah eleh giale kudu kompak sagala bidang oge ieu. Nanya urang eta kompak. Kudu berpunjukung sauyuna geuningan. Ceuk paribasana urang teh kudu romantis. Naon teh romantis teh, Pak? Romantis teh ngarokok makan serba gratis. Unggal puting teh dah teh dinu haja. Unggal biar boleh pergi. Tegang joki sana. Mang Yani pulan Wak. Topeng Abah Bedul itu ngelender wae pananganana kuaten geus balalentik. Apa ngelatih Wak? Penonton di tukang gede di payun mah laletik menang atur. Lamun hayang boga usaha kudu rajin bibilitik. Ya punya. Sayang saleutik ah. Kunaon itu? Tukang kecrek matana meletik. Oni. oh tarempok budak tarempok Rek. Buset, menikah siap ya tukang kecrek ya? Disebrek bakalan dagang ember. Mang Yadi Wulan, Wak.
Alhamdulillah topeng apa bedul kamari tas lebaran deh piknik. Ye, emang mainan sama rajin piknik, Pak. Loba duit deh. Oh, Piknik nanti tebih menikah Garut. waduh, lebih amat, Pak. Oh, mana nama tadi oge bager banget. Teka beres saweran ge tara saberut. Ye, mainnya pang bageuna, pang sabarna. Sayang saeutik ah. Kunaon gitu? Tukang kecerek burut. Oni, urut. Yo. Tukang kecerek disiksa putih ieu. Waduh. Tuh, 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 tuh. Bagian kecil kaki Halo saudara, apa kabar Pak Haji? saudara jangan kaget Bisa jadi kaget ah. bila pakai ho tidak asing lagi rombongan Abah Pendul dari Bayu. Kalau tidak pakai ohok, Kalau tidak pakai ho itu rombongan tukang pangsit. Waduh, sama kok pada duit punya di 30.000, Pak. Buset, lada banget. Ngopi ongkok. Wadah tuh